Muludan ngagungkeun kelahiran Nabi, nganyahokeun keagungan kelahiran Nabi, ngagung-agung Nabi, syukur ke Allah atas kelahiran Nabi, atoh ku Nabi dilahirkeun ke alam dunia, ngadongeng-dongeng tahadus bin ni'mah, kan? Anu mana mun Nabi teu dilahirkeun da moal aya atuh disebut Islam. Moal aya nu disebut muslimin. Moal aya masjid, moal aya pasantren, moal aya wali, moal aya ulama, moal aya. Dek kumaha aya salat, dek kumaha aya puasa, aya haji, dek kumaha. Narek dilungsurkeun Quran mun nabina teh dilahirkeun. Heuh kitu. Rek aya sunnah Nabi mun nabina ge teh dilahirkeun. Mata kelahiran Nabi mah ieu judul pertama. Judul nu paling utama. Sabab kelahiran Nabi mah lahir sakabeh kahadean dunya akhirat nu ku Allah disebar lain ukur keur jelema nu iman wungkul kabeh alam semesta kabagian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Eces? Jelas teu? Kade tong wani-wani nanyakeun hadis muludan deui kade. Kan? Kebeng-kebeng jelema baragajul bari meke apaan gitu teh. Si daing mah gitu kan. Bari diteke ke urang. Ya. Dijawabeuna teh seperti tadi. Aing mah tong boromah dongeng Rasul. Dongeng ngawadul ge paranti aing mah. Kamu ya dongeng Rasul si lain make nanyakeun hadisna. Pantasna ge mun dek ditanyakeun hadis Qur'anna heueuh ngomong-ngomong dunya. Heuk tanyakeun ai si lain gawe teh ngomong-ngomong dunya wae. Mentah hadisna. Manya ngomong-ngomong Rasul di pentah hadisna. Bener teu? Ai muludan ngomong-ngomong saha? Kangjeng Nabi ngadongeng-dongeng saha? Kangjeng Nabi muji-muji saha? Kangjeng Nabi. Hah? Nama kieu ditanyakeun hadisna. Jalema nu nanyakeun hadisna muludan linglung. Linglung. Saya geus linglung. Gitu. Da teu perlu hadis. Teu perlu hadis. Ya, moal bener. Tauhid urang ka Allah, moal bener. Lamun teu aya ajaran jeung bimbingan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal aya manusia bangsa jin makrifat ka Allah, anu nepi ka Allah, anu bisa takwa ka Allah tanpa ajaran bimbingan didikan atikan Kangjeng Nabi Muhammad. Mal mungkin malah Nabi mah lain ukur ngadidik secara ilmu wungkul tapi dicontohan jeung amaliyahna akhlakna lain eta wungkul tapi Nabi mah didoa-doakeun umat